warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang ngucapkeun puji sareng syukur kehadirat Gusti Nu Maha Suci nu parantos nakdirkeun urang sadayana kempel riung dina acara paturai tineng siswa kelas 8. Shalawat sareng salam mugia salawasna dicurahkeun ka junjunan urang sadayana nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia Allah maparinan keberkahan supados ieu acara tiasa lancar tur lengkap. Abi nyongkeun hapunten Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak Guru anu dipihormat, anu kusim kuring dipikahormat nyaeta para tamu undangan, para wali sareng rerencangan sekolah anu kusim kuring dipikacinta. Ibu Bapak Guru, rerencangan sareng para tamu undangan anu dipihormat, abi salaku MC bade ngaoskeun runtuyan acara poe ayeuna nyaeta kahiji bubuka, kadua aosan ayat suci Al-Qur'an, katilu doa, kaopat sambutan, kalima hiburan, kagenep aosan puisi perpisahan ti perwakilan kelas 8, katujuh serah tarima cindramata, kadalapan serah tarima ijazah, kasalapan panutup. Hadirin, hayu urang buka ieu acara ku aosan basmalah sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna aosan ayat suci Al-Qur'an diserahkeun ka petugas. Sakitu seueurna acara perpisahan kelas 8 nyuhunkeun dihapunten upamina aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.